teh salat ulah tinggal 7 kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Komo zaman ayeuna urang teh disebut aman, tepati aman, disebut tak aman tapi karasana aman. Berarti disebut teh cekolot bahanet-hanet kuku. Nah ye si hade geus urang muntayang we ka Allah lobakeun maca sholawat, di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 7 ba'da sholat. Kadituna terserah ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi. Hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut tapas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu, di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Anta kurang doa mudah-mudahan negara urang diberi aman, negara urang diberi tentrem, urang nakabeha ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah maha kawasa nu boga niatan zalim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, khusus jang negara urang.